Hiji, dua, tilu. Pilu jeung sumping di channel Literjet, channel anu teu pararubuh kontena jeung kumpulan-kumpulan manusia non ibu. Hahaha, Zik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Literjet. Temanya seperti biasa, tema kita Bang Liu ngebahas lagi tentang cinta. Masalah cinta dan cinta. Aduh, cinta. Lain itu pertanyaan nanti tentang horor, naon itu pernah pabacok-bacok pakadek-kadek atau naon gitu nanti. Luhut ning batur. Aduh, sound motor keluar. Nah, cinta we jeung cinta sebut cinta mah tai. Itu dibahas sama gitu. poe. Cinta itu tai. Tidak, beak nah Bener, cinta mau biakna. Karena cinta itu membuat penasaran ya. Sumbernya cinta. Kerusung pisan. Ya orang nanya ke kasaha. berdua tuh. Kesan pertama kali bobogohan rasanya apa? Pertama pisan ya. Oh, pertama pisan orang bobogohan. Ih, kumaha gitu rasanya. Gitu dah. Gimana rasanya? Kerenaunya ya orang teh SMP kelas 1. SMP kelas 1. Maksudnya kan pertama kali bobogohan dia otomatis kan anjing greget kayak gua. Kalau itu nyangka sih. Jadi kieu bobogohan teh nu dilakukeun ku non teh ku lain nu orang dewasa teh nya. Oke, tapi agar we pamikiran mah labil. Nih. Mikirannya cuma bobogohan kieu bobogohan teh. Masih ente berarti SMP masih kene zaman BBM. Kan hari BBM mah sok aya ieu kan cuma urang mah bahasa eta teh mudah sok aya status geuning. Oh, status anu TC. TC kan eta dina profil aya kontak di TC udah kontak ya. Profil. Kan aya BBM mah kieu kan lamun promosikeun teh. Misalnya teh pin urang badan Kang Mus. Ingat teh. Oh, hari oblong. Ganteng swag, idaman. Nah, kesan pertama nih kumaha? Seneng. Oh, bapak akhirnya anjing aing bawa lu. Kieu bobogohan teh. Kumaha? Seneng. Urang mah kacil aku ngana pisan anjing awal-awal SMP. Udah karena SMP mah karena lagi puberna. Oh, gua bener. Emang orang memang SMP geus ngabayangkeun anjing urang buka ka Bogor di SMP tuh anjing. Kudu bisa menjalani, kudu bisa dewasa kudu. Urang udah bakal mikirna urang teh geus buka ka Bogor teh mikirna dewasa urang teh. Asapang dewasana. Anjing asapang kerena mun dia anjing aing ganteng mun dia. Bunga anjing. Buka ke Bogor deh. Dia senang kayaknya mun. Seneng. Zaman BBM mana nih kumaha tah bobogohan zaman BBM. Ente main pernah teu? Banyak kalaman teh maksudnya. Bobogohan alay Pernah. Cayong apa sih? Alay Pernah. cahayang. Berarti tina tulisan aya. Dia terus misalkan teh Dumamika. Duduk Manis mirip kamu. Pengalaman gitu. Pengalaman eta we asli. Oh, maksudnya era ge aing. Emang dah orang ngalaman misalkan teh kumanya nuju teh jadi JHU juhu naon asik. Terus naon teh NAONDZ. Naon zet. Oh ya pengalaman. Betul, orang mah SD sih gitu mah. Orang SD bobogohan orang anjing. Berarti sih pertama kali bobogohan SD tuh, nawas SMP atuh. Leuing kakinan. Kumaha yang ieu na? Anjing aku belum pada. Ya. Ieu alay kumaha we cetan alay pernah teh cetan alay Boro-boro cetan anjing aing memanggil oge ayah bunda. anjing. Eta teh leutik keneh. SD geus manggil ayah bunda. Ngan SD mah nya bobogohan ngan sukul dina SMS sungkul bukan ke zaman SMS. Zaman SMS jeung HP-na teh nu kolot tinggal. Heeh. Sayang ini aku, kamu lagi ngapain? Terus akhirnya jangan dibalas. Ini HP mama. Nah. Bener. Atau dina chat mah dina chat. Kan dina SMS mah sok aya pangharapna tanda tangan. Aya gitu. Gitu bener. Pernah orang yang ngalaman orang nge-SMS ka kabeh di tag kabeh morning anaknya pakai angka 4. Oh, bener. Akhirnya kan kalopaan anjing. Morning Morning Orang mana namanya alay?
Ngapain dina iya dina tulisan dina. Da urang ngaran SD mangan boga di SMS papanggil mah kakak jeung teu wau anjing. Bener. Kalau baheula nya. Cahayang naon itu. Podi ini bahasa alay-alay itu masih. Tos Mamstan Jadi nambahkeun J tuh. Z T H karena itu. Oh, orang nanya kayaknya. Buka Facebook bener dia baheula. Muka Pernah make ngaran alay itu Facebook. pernah atuh lah. Karena itu naon baheula Facebook ngaran alay. Urang pernah ngaran urang make H kabeh sahan deui ke H poe beheurian. Terus pernah naonnya urang teh Facebook teh. Naon? Ya asli urang para jeung sieun nya SMP karek apa? Nanya gitu. Terus Sandika Dos Santos gitu. Oh jadi ke mafia-mafiaan gitu. Kemana ramena Ninja Saga. Ini jasa Saga aya sedikit ka warnet anjing ka warnet baheula pada gopeun ge. Istirahat ka warnet gopeun. Ngebiling Gope deui meuli ieu geuning non gopean baheula mah di teh gelas non. Rio. Teh Rio geus anu. Aya Teh Rio. Kadang teh lagu Tinky Winky. lain paspor. Lain Tinky Winky namanya euy. Poho deui. Di baheula mah keur usumna lagu Bruno Mars anu Grenade. Oh, si Patin orangnya, si Patin. Mana naon kan Facebook? Orang masih tak ngaran Ihsan teh make C. Ihsan. Terus si kan si mah SI heuh, C Z I. Si. Ihsan si skuteris elit. Jaga tulis elit aing gak kapal. Anjing anak Vespa. Era euy. Kayak Ihsan si skuteris elit. Karena kan pas eta usung dia regean. Oh, reggae. Dia kurang mah Vespa-Vespaan gitu karena itu jadi nying aing padahal aing main budak skuteris tapi pilun we kayak daya. Emang naon? Kadang-kadang bahalanya emang suka bola gitu. Jadi TBC. TBE pakai Z. L Barca. Anjing, pesepak bola ieu. TBC L Barca. Beda. Terus yang di akun kedua TBC L Barca 42. Ayo 42 anjing. TBC Barca 42 jadi akun kedua. Kali kedua mas. Betul masuk ke itu. Jeung baturan urang mah loba anu make ngaran lembur. Kan lembur urang teh gerbanya sok disaringkan jadi bagea itu budak gerba. Nah, loba barudak lembur teh make bagea, urang ge pernah ngalaman Sandika jeung Polar sebagea. Anjing. Terus saya baturan urang deh, Badar Serdadu bagea. Anjing tah si Badar nonton anjing. Terus aya bagea punya. Anjing. Eta. Oh bukan ku bangga-bangga. Bangga bangga kalembur. Gitu. Tapi orang ngaran lembur macam pernah apa ngaran bola ya Barca nya Barca. Nah, deui nya. Paling gitu udah orang Facebook buka eta unggul gitu. Secara kenal ada. Nah, status Facebook paling alay misalkan kan aya jelema misalkan orang boga ka Bogo kayak misalkan deh dibajak akun ka Bogo. Selamat malam sayang, akun dibajak ku ka Bogona. Pakai hashtag bajak katanya. Bajak sama pacarnya. Ayah kan. Mana baheula jadi status anu alay kata-kata anu alay naon pernah di status. Ari urang mana Facebook mah sing teu mah dengan mun dina BBM kan status bisa. Oh, bisa. Naon. Dina eta. Kumaha we? Kata-kata naon ieu? Anjing enggak. Oh ya. Ulah aya nu ngaheureuyan ieu nya. Anjing. Ulah ngaheureuyan ieu nya. Saya boga. Jawabannya SMP. SMP. Mana? Desain status. Terus sih alhamdulillah orang banyak emang abang sekolah nomor di rada kota. Anjing. Jadi taralah aya SMP mah. Tara alay paling SD sih orang mau lobana alay teh. Naon tuh. Anu lucu namanya anu lucu. Loba kan orang teh nu ingat tapi ka ayeuna mah urang teh SMP pernah kita ngeunyeun status eta mah urang. Ieu status teh. Ketampanan tidak bisa dilihat dari kasat mata, tetapi dari pangkas rambut.
Gitu anjing tetap gagah aing teh aing baheula mah anjing. Bener aya sih bener. Yang urang mah paling mun alay teh make PPT nu gambarna dildo atau kata-kata atau make anu jelema nu bukna emo juga sesuke gini. Anjing. Nah, gitu. Jadi nu make kata-kata gini. Orang gambar non teh lambang apengen anjing gitu. Kur jangan aku rame eta mah. Apa ngen A7X cenah, A7X. Terus status Facebook pernah kan orang mah jujur orang pernah maksudnya berpacaran, tunangan. Oh, Pernah gimana? pernah orang ngertiin ketunangan. Pernah. Tapi akun-akun maksudnya ngabajak misalkan teh akun ngabajak maksudnya ngabajak ieu nu kabogo maneh. Pernah alay. Can pernah orang ngabaca. Lempeng we. Tapi cuma ya unggul sih mun misalkan teh di kronologina. maksudnya Misalkan teh urang ngomong gitu dina kronologi nah jadi kan aya kateing teh si awe teh. oh katanya gue juga ngetek deh gitu. Kan masih teh macan usum gitu teh gitu kan dina kronologi pas eta. Ya jadi aya sih kirakan selamat siang sayang gitu kalau gitu. Padahal pesan sudah dulu. Terus naon deui segitu? Ulin paling alay semasa hidupmu naon? Masih eta hungkul ngaran aing mulai. Alay. Ngaran yang foto profil paling nu arane. Foto profil yang pernah kieu foto. Kabeh gitu. Udah foto kieu terus foto kieu kan? Foto profil Facebook aing baheula foto kieu set. Kan baru mah zaman Samsung Ayu Ting Ting anu cem. Cem. Kieu foto langsung diedit emoji dengan. Sisi. Orang kan keseriha ketawa ngakak. Ketawa ngakak make emoji seri anjing keur kieu. Leung kitu aing mah pernah kieu selfie bari kieu pak you bari. Iya. Beda. Hapus kita masa nama ya. Kalau ya asa keren dong. Keren anjing belum. Bari pakyu kieu tah. Bala mah zaman foto kita ya. Tuh. Sibuk teh kahar. Udah maksudnya lempeng kieu lempeng teh Oh kan dewa. emo. Enggak emo aja yang Kieu. buk Sasuke jelema teh pan dijemput yang juga Sasuke dicolongkur teh. Yang juga Sasuke. Foto paling lain. Sama gitu kan tuh pakyu. Oh di Pakyu asik. Malah teuing Nah, euy. Teu kepikiran kadinya ya. Sama kieu buk kadinya dengan anu klimis teh ya. Sibuk teh nempel jeung kulit teh. Bakso teh nempel. eta mah keur can usum bae genep 12. Acan. Jauh pisan tuh sama. Naon nya nu alay teh. Skip. Oke, kita mau sesi pertanyaan. Langsung aja. Tuh. Langsung aja. Oke. Ini yang sesi pertanyaan yang kahiji, Bos, yang kahiji. Ini dari siapa ini? Oh, dari Neng Nelly. Neng Nelly. Kata Neng Nelly gini dari pertanyaan yang ke-1 ya. Menurut kamu berapa persen LDR bisa berhasil sih? Berapa persen? Berapa persen? 50 sih. 50. Kalau orang mah berapa persen LDR bisa berhasil? 30%. 30%. Sama sih 30% sih. Alasannya 30%. Karena jangankan yang hubungan LDR-nya. Jangankan anu hubungan anu bobogohan LDR mah. Anu geus kawin we ayeuna loba kejadian salah karena ngurus ibu eta ngaras anak rumah tangga gitu. Loba kejadian anu awena selingkuh. Eta teh geus kawinnya, eta teh geus kawin gitu. Tapi tetep banyak oke-nya, tapi aya gitu. Lawan cek urang mah kan orang pernah ngalamannya anu karena bobogohan LDR. Bukan tuh LDR, emang bobogohan dia tapi kan baheula ya zaman PKL nih kan. PKL zaman SMK. Orang kan sama PKL kan 7 bulan di Bandung kan.
awalnya di dia kan ya di Tasik. Anjing apa teh bos anu dilakukan awe orang sama orang di Bandung selingkuh anjing. Eta hubungan geus dila karena PKL di sekolah karek 3 bulan di Bandung karek 2 bulan nah anjing goblok di Tasik ke bobogohan jeung laki sejen nyari hati koma tuh anjing bang Sedihnya. berarti kurang mah anjing ngombogan LDR mah asa terpercaya lah anjing mustahil asa terpercaya lah sumpah asa mah mungkin bisa gitu komo ini anu overthinking terus pemikiran kudu ngabaran nu gapoe kudu mere beje ente keur naon keur mana jeung saha wae ulin teh pamata mah harapannya boleh tapi harapan kurang LDR mah 70% lah sumpah karena orang pernah ngalaman sorangan bahwa LDR teh nya emang teu bisa tahun orang emang teu bisa LDR sih orang mah sumpah karena orang pernah LDR tapi di selingkuhan gitu lah tuh anjing masih teh LDR ge aing bari selingkuhan Mau di LDR. Jauh berarti LDR mah teh jauh jeung pacaran online we nya. Nah, pacaran online virtual anu virtual ge pan pasti aya real life lah real life mah. Nah, jadi dong bawa teh mun tamani sekedar menemani virtual unggul. Wah, ulin teh keur jeung laki sejen. Mana? Seruasi bahasa dek PKL gitu. Tah orang kebape di Jakarta. Orang yang mikir dinya pasti orang teh LDR-an. Serang LDR pernah. Kan orang PKL Jakarta, karena pengen hubungan. Jeung sah? Yang ayeuna teh. Oh, pernah curiga? Lain pernah curiga. Pernah. Jadi kieu dengikeun heula So. cerita mah. Orang kawin di Jakarta ya, otomatis orang mikir LDR-an. Dina didinya orang mikir orang nguji diri orang sorangan. Kalau orang gitu anjing nguji kudu bisa. Di berat 2 bulan tapi anjing 2 bulan. Nguji diri sorangan, nguji hubungan. Benar. Nguji hubungan. Bakal kuat mah ya. Benar. Set geus jalan. Alhamdulillah. Jalan. Para saya. Perasaan kumaha? Curiga teh ya. Curiga. Curiga teh. Tapi orang muatkeun. Orang teu non teh teu seperti nu kumaha dipikirkeun teu urang teh. Emang ngeunang teu. Tapi kumaha lamun LDR, hah? mana yang pemikiran kieu misalkan teh LDR nya. Awe jeung mana teh? Apa pemikiran teh? Anjing awe aing kudu kumaha ku laki sejen. Curiga asup nama. Por kumaha gitu anjing pernah teh. Ya pernah lah. Sieun ya. Aing pernah tapi yang kejadian. Emang kejadian Selingkuh ya. Tak apa ngeureun. Nya urang iya emang henteu. Urang mikir. Ya urang positive thinking lah. Teu. Urang mikir kitu, aweuna ge sarua mikir kitu. Urang si kumaha jeung aweun lain. Jadi sampaikannya hubungan masih kan hubungan. Alhamdulillah. Kuat sih dia kuat coba tahun sama hubungan. Jeung gitu. Anjing juga ngedit motor seberapa tahun. Aya. Opat? Aya 4 tahun. Buat 4 tahun ya kuat. Ngelakuin orang ya 4 tahun. Dia genep tahun tapi 5 tahun. Tapi set ending. Set ending tungtungnya terbahagia. Karena direbut ku batuanana. Gitu we. Mana teh jawabnya? Kumaha? Jadi nanya orang per LDR gitu. Ente, LDR teh berapa persen sih? 70% dari orang. Kurang malah. Orang mah pernah ngajaran LDR mah. Orang PKL oge, da awe orang PKL sarua. Sarua di Bandung. Seminggu sakali ge panggih urang. Ayo kurang mah teu bisa gitu ngajalani hubungan dengan LDR mah. Soalnya ngabangun komitmen teh hese coy. Hese pisan sumpah. Hanya ya rintangan aya naon anjing. Kudu jedar segala. Asli hese pisan. Kumaha sakitu wae? Cukupnya. Ya jadi kepercayaan masing-masing gitu. Saling percaya. Tai lah ini. Tai saya percaya. Yang percaya sama tai lah. Saya bisa ganti lah baju mana? Ku baju. Halirang cenah bos kali dia bahasa bos. Jadi kita akan skip ke pertanyaan yang lain. Yang pertanyaan kedua, oke? Skip.
Oke, ini pertanyaan yang kedua dari Susi. Dari Ibu Susi ya. Nih, gini pertanyaannya. Seseorang akan terlihat lebih ganteng atau cantik setelah jadi mantan. Benar atau salah? Menurut Benar atau salah? Benar atau salah? benar atau salah? Jadi dua jawaban benar atau salah? Benar, tapi aku udah alasan tuh, udah paham tuh. Kumaha? Berat aing teh. Benar. Soalnya lain berat tapi mau menyampaikan anjing. Itu orang masalah tadi. Nah, aku langsung salah. Orang mudah tertarik mantan abang bakat bus nyeri urangnya. Nah, Bisa jadi suruh. padahal tidak cantiknya. Itulah be aja. Malah mah orang kadang mah sok ngerasa ilfil. Oh, benar. Asli lalu. Salah. Nah, Kan loba barudak misalnya. Boga yang orang misalkan teh, tapi nggak putus, anjing, pas papan anjing kok. aku jadi gelis gitu. Kan loba. Ya. Ente sih orang mah soalnya mikirnya kan tadi perhubungannya mana ayo. Nah, Terus akhirnya misalkan aya perubahan ente we. Jadi tak kalau saya gitu ente we ningali benar. biasa we gitu. Malah mah kalau hayang mantan orang teh nepo orang teh jadi lebih ganteng gitu. Terus pernah putus di manehna teh. Bener. Cuk orang mah salah. Kunaon salahnya? Orang bogan da standar orang bogan pasti gelis menurut orang kan. Pas orang putus nya misalkan dari lamun dina gelisna ge nya emang gelisnya kan relatif. Tapi lamun cuk urang anjing da. Naonnya Udah biasa we. biasa. Lamun si di mantan mah biasa. Biasa. Mun cek paso pasti gelis, tapi lamun orang si di mantan mah biasa. Biasa. emang. Kenapa? Kan orang bogan SMP jeung maksudnya orang pernah gitu ngajalani. Orang kayak baheula kedekil yang baheula juga anjing gitu. Pernah tak bogan itu. Karang kieu lur, mun misalkan cek batur teulis tapi cek urang gelis geuning gitu. Beda. Udah tipe masing-masing. Heeh, gitu teh ya. Oh misalkan teh kan orang bogan SMP. Misalkan teh orang keur bogan SMP biasa-biasa we. Tah ayeuna papanggih heuh. Cek batur geulis, emang cek urang geulis ya, geulis euy ce. Tapi orang geus jadi mantan biasa. Tuh langsung anjing geulis pisan euy anjing. Urang kayak balik deui. Urang yang nyakal anjing sumpah teu. Jeung semantan anjing biasa we nya. Biasa we. Da apal teh ya kata tadi. Apa teh sublukna gitu. Masing nges apal sifat kagorengan terus eta geus mah mungkin langsung urang hantai. Bener mah. Jadi tahu aku mah masing-masing tapi loba aya kalau bahan mah loba ngomong gitu ya anjing kok boga nih orang dulu pas yang putus jadi gelis loba tapi orang biasa wae. Malah pernah anjing mantan aing mah dina salah satu akun sosmed lah, sosmed TikTok lah yang disebutkeunnya. Manehna anjeun caption-na kieu anjing. Mana teh foto manehna caption-na. Kumaha? Mun curang mah manehna emang ayeuna rada gendut beureunya. Nah, gendut berarti cenah lebih senang sama yang sekarang. Berarti eta nyindir ka mana ya tuh? Heeh, anu aing teh moga eta geuning anjing. Kalau aing di komen gitu. Terus pendapatnya kumaha tentang si awe mantan nyindir ka mana? Emang halus gitu anjing. Aing mah kakak ilpil anjing ngeuleun lagi gitu mah. Tapi mau si itu senang karena diperlakukan dengan benar. Ente salah Ratu beureunya kudu Bisa jadi. mana salah bah kerboganan tuh Undi pupuk meureun kobo aya mah dipupuk. dipupuk terus we Belajar orang saham beureunya. mana baheula henteu nya. Henteu. Berarti salahna di dinya jadi anjing mencek mantan anjing bosan nah anjing tadi pupuk tadi bare Terus urang nanya hungkul geus dahar can cenah bari jeung terang mere. Tara mere beas. Maka mun aya nama mun aya awewe aing mah moal teu nyadahar. Udah makan belum? Kok aing kirim GoFood lo. asik Halus gitu jeung aksina beureunya. gentleman cuma gentleman di bang gitu Langsung jeung aksina. tos gitu wae Tos. tos kita kalau udah paham pasti paham ya
Kalau udah paham kita next ke pertanyaan selanjutnya. Skip. Oke, ini pertanyaan yang ketiga dari Ibu Leli. Bu Leli. Apa kabar Bu Leli? Pasti bahagia ya, Chan? Gini kata Bu Leli, hubungan yang sehat itu seperti apa sih? Hubungan yang sehat itu Hubungan sehat. Komen Kumaha ya hubungan sehatnya? hubungan sehatnya anu setiap hari ka dokter. Masuk diberi vitamin. Vitamin. Hubungan sehat kumaha tuh hubungan sehat? Hubungan sehat kumaha anjing. Lu bingung ya? Emang aing hubungan tuh sehat gitu nya. Terus misalkan kan kieu kan aya hubungan teu anu hubungan teu sehat mah ciciuman. Oh. Ada sebutan geus teu sehat. Oh. Emang gitu. Gitu nih. Gitu. Aya biasa pernah mah cah hubungan sehat mah anu kan mah jiga anu teu oper tuh gitu. Henteu oper henteu ngagon anu Hal seks tidak seksual gitu. Sedang melampiaskan nafsu. Anu hubungan teu sehat mah ciciuman. Nah, anu Grepe. anu berbau-bau seks. Anu pati atau anu hubungan teu sehat mah biasa aja. Berarti kurang kieu hubungan sehat ternyata berarti. Naros ke nuju emang amang ieu. Atuh bosan mah tuh si awewe. Kan geus sehat. Jadi sehat jeung hubungan sehat geus tahu. Lawan hubungan sehat mah geus yang bobogohan. Langsung proses taaruf, lamaran, tak ada kan disebut hubungan sehat ya. Kan lawan bobogohan cek urang mah sampai kayaknya teu sehat. Bakal juga kumaha nya? Teu sehat. Aya sehatna teh sehatna aya gering lah maksudnya. Iya. Kadang sehat langsung gering, tapi lobana gering lila daripada sehat. Komaina ku sumgering. Anjing dasar tinggal coge. Baik bahasa ya kan. Baik Bahasa intina. Saya ngajarkeun Ya, ya. Anjing main pertanyaan atuh euy lah nu rada hade. Jangan lil. Ini tentang cinta deui wae. Cukup mah kena kieu daripada ente non hubungan teu sehat mending ente langsung taruh lamaran. Lawan bogohan pasti hubunganna teu sehat cik urang mah. Kahiji mun sehat teuing atuh duduaan teu cepak-cepok kena sungut. Pasti kan cepak-cepok sungut kena sungut. Jadi cik urang mah intina mah Bu siapa tuh Bu Leli. Bu Leli lamun hoyong hubungan Nelly. Hah? Oh Bu Nelly. Bu Nelly. Aduh, Apa iya. sih? Bu Nelly. Cakapnya Bu Nelly lamun hoyong hubungan sehat mah langsung taruh lamar. Bu Nelly kurang laki atau laki Bu Nelly yang kudu dilamarnya. Berarti Bu Nelly ini pandangan pertama langsung nge-WhatsApp atau nelpon ke keluarga lakina mereka keputusannya lawan yang benar-benar serius hubungan tersehat langsung datangan si laki kudu wani nya. Tawa mental lakina. Laki mah kudu gentleman, laki mah ayeuna bisa kita bobogohan bertahun-tahun ketahu kan ujungnya gimana ya, bener kan? Jadi intinya mah tunangan yang taruh Bu Nelly nya kudu bang Bu Nelly dah pikir liar sebenarnya dah bobogohan atau syariat. Alhamdulillah orang mah sehat. Wah, Dan bobogohan gitu. ya bayangkan pas nikah bobogohan 5 tahun mah nya sehat misalnya. Sehat alhamdulillah ngan hubungan dina chat hungkul. Wah, tai. Ya udah. Yo, lanjut. Kita lanjut. Pertanyaan yang ketiga. KW ketiga. Keempat. Skip. Pertanyaan keempat ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Dari cucu. Bu cucu. Cucu bibi aing. Bu cucu. Wah, iya rada panjang guys soalnya Bu cucu. Bu cucu juga ieu kambogona no. Gamers. Kieu cenah. Misalkan kamu punya pacar
pacar kamu nuntut kamu untuk berhenti jalani hobi, misal main game dan mulai pekerja yang serius. Alasannya karena dia pengen kalian sama-sama dapat masa depan yang lebih terjamin. Kamu akan putusin atau terutin? Misalkan hobi mana yang dilarang ku kamu mana? Cek kamu mana teh? Enggak soalnya kena gawe anu bener anu kudu mikirkan masa depan mana teh. Diputuskan apa dilanjut? Langsung ya teh we kena putus kenya eta. Udah, awe mah kitu henteu. Parahnya euy. Awe mah henteu maksudnya henteu. Tapi udah bisa baik-baik sih teh kudu putus. Oke, misalkan kudu ngomong nasi bet kudu ngalarang karena hobi urang. Kan bisa jadi hobi teh bisa jadi karena duit. Tapi misalkan kieu hobina mah henteu ngasilkeun duit misalkan teh. Hayo we ngapa teh main game terus, penggerakan. Gawe mana teh neangan pekerjaan bener. Misalkan tuh orang kan enak nganggur. Orang nganggur. Orang main game terus. Kasih tanita. Dan mulai bekerja yang serius. Alasannya karena dia pengen kalian sama-sama dapat masa depan yang lebih terjamin. Kumaha? Lanjut apa putus. Awal cep orang mah ini bisa ngomong baik-baiknya, ini langsung main putus. Lamun gitu mah tuh nuntut gitu pisan. Kayak mau langsung putus lah, ngomong baik-baik atau bisa dikurangan tuh main game gitu. Secara lemes. Perhatian mah halus, perhatian tapi kan teh langsung putus. Langsung putus. Awas tuh lalaki dikatuan kakak paling ninggal. Sebenarnya mah anu kitu mah teu kudu di omongan kita punya kesadaran anak sorangan, kayak pasti bakal mikir mau gitu terus. Mau sadar Suatu saat dia pasti mau bakal main game terus ya mau. Pasti aya titik jenuhna, pasti aya titik pas mikirna. Lah kumaha cek ente putus terlanjut ieu ngomongna kitu. Kayak kumaha nya deui aing mah. Putus. Anjing. ya nggak sih putus Oh. cucu mah tinggal itu Bu Cucu teh mun kabogona main game wae. nggak sih putus bu cucu nengan kabogo nengan di lalaki Makanya main cucu. game Sok. sok resep gawe Nu sang anu bekerja keras. kerja keras Tapi lawan cek urang mah nya udah kena perlahan. Tapi tak halus ke masa depan, mikiran masa depan. Emang halus, Halus. kan eta lah hungkul. Kita nunggu langsung main putus. putuskeun wae. Lieu da ieu lamun urang boga kabogo gitu pasti anjing. Sedangkan ieu jawabannya kan lanjut atau putus. Mending mana yang beli naon? Orang apa mun ego aing tinggi. Jadi Putus. sebenarnya putus Ya, itu putus. ada ini mau gitu Tapi namun misalkan teh lalaki Bu Cucu dia dengekeun. Lalaki lamun merasa kehilangan pasti bakal nyadar diri. Misalkan teh orang baheula ieu main game terus pasti saya tadi muak jenuh pasti saya pasti mikir anjing nanya orang pasti mikir dalam hatena ini nah orangnya Nurutkeun gitu. merek perhatian ke kabogo orang teh itu maksudnya teu ngajak ulin maksudnya orang we sibuk main game pasti aya kitu na bu ieu nya Bu Cucu da kata cek si itu kayak pasti aya main game ya tik jenuh na untuk soal anak main game terus mungkin main game teh karena loba parusing laki katanya loba sih laki lawan parusing karena game tahun awe tawa ka imah baturan ngobrol ngopi tapi lawan awewe lawan ceng ente ya awewe lawan awewe ya awewe lawan boga masalah lompatna ka mana curhat ke laki lain selain eueuh kan kan laki mah kan lo bakannya misalkan teh lalaki mah lamun boga keparusing ieu lompatna ka hiji kabaturan nongkrong ngopi main game lobanya mabok eta mah terakhiran. akhiran mah lamun geus titik terendah yang bunuh Mau diri bisa kan ngobrol jeung babaturan teu asup ngopi teu geurah. Geus PT-PT. PT mabok lamun awewe mah Teu urang mah.
orang itu soalnya orang mah lawan orang non parusing wibu sejati anime berminum ngobrol. lawan awe mah pasti kahiji ngampiaskeun teh ka lalaki curhat lalaki orang karunya lamun misalnya teh awe boga parusing jeung kabogohna pasti kan otomatis ngampiaskeun teh ka lalaki sejen orang mah lawan orang di lalaki sejen anjing jadi hati jadi badut anjing Asli. makan umpah padut dikit tuh. Kunaon sih awe sok mere harapan palsu. Kunaon? Da, kumaha nya jeung kepuasan manehna teh kumaha eta mah. Tapi kan sebenarnya aya oge nu leuwih halus misalkan parusin itu teh bisa manehna bisa nyeblak. Oh, nyeblak. Tuh, makan-makan awe mah. Aya oge nu kitu ge. Tapi kebanyakan curhat jeung laki lawan jenis. Tapi kebanyakan mah lawan jenis. Tapi aya we nu nyeblak. Tah urang setuju keneh ke nyeblak. Tah kan nyeblak. Kanyen keneh kurang di jajanan mah. So jajanan mah. Kalau nanti buka masalah misalnya, mana kaboga orang ya. Nanti masalah jeung aing, sok ngomong gua aing ke bere nyeblak, sok asal nyeblak gitu. asal nyeblak. Karena sok daripada curhat jeung baturan lalaki ini lebih parah endingna gitu. Atau aku cucu ya orang buka saran. Kalau misalkan lalaki mana nya hese di omongan anggar keneh wae kitu, cobaan tinggalkeun misalna lain ditinggalkeun diputuskeun. Ditinggalkeun lah we tuh. Jadi ente teh non cuek heula nya. Cuek heula ulah chat ulah kumaha. Soalnya benar. Eta benar solusi terbaik ya maksudnya kayak gitu. soalnya penyesalan terbaik adalah kehilangan. Jadi ulah langsung diputuskan bu cucu. Tapi pokoknya maneh tina ngaleget eta ulah nepikeun ka kalah kacurhat ka lain. Tapi kakak dari nyeun kesempatan. Jadi intinya mah bere waktu jeung si lalaki teh cenah mikir. Soalnya orang ngerasakeun sorangan, urang geus kehilangan mah penyesalan timbul. Jadi untuk namanya cuekeun lah sama 2 hari lah nya. Lamun misalkan keukeuh kitu keneh wae mah. Karena putuskeun bu cucu, putuskeun. Paham bu cucu paham? Artos? Lain awewe wae sih mun lalaki ge sarua sih. Bere waktu jeung awewena mikir. Jadi orang teh linjang hayang selingkuh naon, tapi hayang manehna berubah bisa mikir. Ieu mah selingkuh dituguh tatanya ka dukun anjing selean cenah Lu dia cari beurang. Itu si eta teh daek kan ongko ngaranna teh ustadnya. Tapi daek itu ka manipulasi. Manipulasi. Astagfirullah eta kudu macam Wah, eta mah cenah dipelet ku lalaki lain. Wah, aya tinggal tina foto apa bisa kitunya euy. Skip. Ya cukup lama bu cucunya kada putuskeun nya lah. Lamun ku enteng si cuekeun ieu. Tuh poe masih kena anggur main game terus. Geus putuskeun bu cucu jangan deui nya. Da gampang tuh. Cumane gampang tuh. Ieu cumane urang nanya ya. Nanya, bu cucu pasti pahamnya. Paham. Tah ieu urang nanya. Nanya kieu. Terehan keneh awewe atau laki anu bisa terehan keneh awewe atau laki neangan kabogohan. Neangan kabogohan terehan keneh laki apa awewe? Awewe pasti atau awewe. Nah, Awewe mah mun aya nu nyieun mun misalkan manehna putus ya aya masalah atau naon nya? oh kieu ya. So. Modusna para anjing-anjing. So. Awewe misalkan teh galau nyeun status ku laki dibales. Misalkan kunaon deh. Ade jangan galau terus dong, nanti cantiknya non hilang. Ini curhatin aja. Buaya bang. Ade kalau ada masalah sini curhat dong. Anjing. Coba mun laki. Coba laki galau. Dan galau. Sia geuleuh bang. Coba anjing. Sia laki-laki wewe awe mah loba deui gitu pasti. Nah bener berarti awe jeung laki bedanya. Beda. Tuh lo awe mah tah awe mah kieu lamun galau lalaki anu nyambatna teh. Lalaki lamun galau baturan anu garelo. Bantu. Masing laki mun galau ge aya hiji dua awe mah nanya. Ya, yang pernah.
Nanya aya pernah Kemana? Nggak saya kurang unggul kan. Suka mereka hibur. Oh laki mah ngehibur. Hibur. Ade atos ade non wawa dilanjutkeun web non putuskeun we naon laki teh mah brengsek anjing. Berang aing ngeunjeun satu segala di komen emang kebaturan kira mere sarang beut. Tapi ujung-ujungnya kakak ngadu nasib. Komo aing mah kieu cenah komo aing kieu. Anjing ek curhat kakak ngadu nasib. Bener lagi orang galau kalau nasib si anjing. Siapa bae aing di kieu ku awewe cenah teu mewek cenah. Aing mah lebih parah. Anjing adu nasib lawan laki melawan awewe mah anjing pasti diperhatikeun. Tah meureun di dinya mah nya terehna awewe dengan lalaki teh nya. Timbulna di dinya pasti celahna teh di dinya. Komo kula laki na dinyanyian lagu Persa Bersari dia nunggus-nunggus gitu. Mau judulna naon? Di waktu Ya. Waktu yang salah. Anjing, waktu yang salah edan ya kan. Terus ieu non usakeunnya kan lamun cek awewe mah cenah, pugu lalaki cenah non leuwih tereh neangan kabogo karena lalaki mah neangan kan, neangan milih. Awewe mah kan lawan awewe bisa kata ngechat lalaki teh lah era gengsi. Jadi awewe mah diuk we cicing teu bisa pulah pilih. Lawan lalaki mah cenah neangan bisa milih awewe. Tah kumaha pendapatan sebagai cowok? Teu bisa langsung oge. Kumaha? Malah lalaki butuh waktu lumayan lila yang proses hatena bener-bener. Emang Bener. Dan soalnya nya aya wae kitu lalaki anu benar-benar jeung hate bogoh teh. Misalkan mung nyanyiakeun ya, mung mermainkeun. Aya oge nu bisa mermainkeun ya. Jadi persen-persenan lah eta mah. Kumaha? Tapi urang mah termasuk anu nya jeung sing nanti jeung hate heula. Kumaha teh itu? Kan menurut awewe mah lalaki mah gampang neangan awewe karena milih neangan. Tah lamun awewe mah kan diuk ngechat ka laki kan mietnya gengsi. Jadi awewe mah diuk we nungguan laki anu dichat tah. Kumaha? Mun urang mah henteu kitu sih. Justru lalaki mah leuwih hese curang. Bener anjing, bener. Anu dina mau move on ge lalaki mah hese pisan kana move on teh. Beda jeung awewe. Bro, bener, orang move on hese lila. Orang dengan awewe lila hese. Dan sebenarnya mah kumaha ya hese nya aya. Urang mah laki mah jadi laki mah hese neangan awewe teh. Jeung mun lalaki mah mun dina anyar keneh putus jeung si mantan terus bobogohan jeung lain teh lain ku perasaan kan sok hayang ngabuktikeun urang ge bisa kitu. Buru-buru boga kabogoh deui. Bener. Si lalaki mah. Jadi di jeung pelampiasannya, jeung pelampiasan misalkan lamun seiring waktunya nyaman teh biasa kakaran timbul perasaan langsung jadi boga nulu ya nya. Gitu. Pernah mah gitu? Can pernah. Pernah ngelampiaskeun gawe? Can pernah. Pernah. Kumaha? Kan putus jeung itu nunggu selila teh aing teh. Oh, Ada 5 kali meureun. bener. Bae jeung jarakna teu lila jeung anu 5 poe, 2 minggu. Sabab ku pelampiasan teh. Urang can pernah. Serius. Orang diunggah anjing. Ya intinya mah ulah lah jadi si awet teh lawan ente geus putus cek batuan urang lawan ente geus putus ulah langsung neangan kabogo. Lawan ente neangan kabogo berarti ente murahan. Tapi we babaturan urang pernah sih. Marena si laki nanya, baturan teh laki. Ngumudag awewe. Si awewe teh geus puguh hubungeun. Tapi ku sabab awewena risih meureun cet aya wae ditarima. Tapi ditarima teh jangan hargaan hungkul. Anjing karunya nya. Tah kunaon awe sok kitu anjing lamun awe jujur ya. ya. Mah cek aing mah jujur sok bogoh-bogoh teh. Anjing ngomong. Aing nanya ka awewe ye. Misalkan teh ente awan bogoh ngomong bogoh lamun teu ngomong teu. Mending bisa kali nyari hate gitu. Eta langsung nyari hate. Daripada ayeuna ditarima tapi jangan hargaan hungkul. Orang bogohan saukur cek awewe urang teh awewe. Sieun ngadeukeutan urang. Cek urang teh nih si Sandiga ya ngecetan urang wae. Wae non tarima ada ngahargaan hungkul karunya non geus bertahun-tahun PDKT-ana bertahun-tahun wae teh tarima we. Tah pasti tarima
jelang berapa minggu? Seminggu. Langsung diputuskan karena alasan orang mah baheula nembak mana tidak kurang harga nungkul anjing awewe. Sing ngarti perasaan laki. Itu awewe mata anjing. Sing ngarti perasaan laki. Aing mah awewe teh kumaha sih atuh? Da laki, urang mah can pernah lain laki, mun laki lo mun ayahnya, aya. Tapi urang mah mana anjing menghargaan gitu astagfirullahaladzim. Hate lo. Hate anu ku ente diperjuangkeun teh hate. Soalnya ibadah aing. Soalnya laki geus ngarepkeun. Ya badan aing teh PDKT seperti tahu. Bogan kur saminggu seukur ngahargaan ku nu teh batuan aing ya lo. Bangsat. Sedih. Orang sebagai bahan Da urang masuk emosi. da habis thinking. Kok bisa awewe gitu. Bener orang inget Ya. Cai besok ngomong embung atau hayang. Nah, misalkan deh cowok lebih baik jujur banget deh. Misalkan lamun si cowok lamun diterima, ya kembali kan orang geus apal jawabannya jadi teu Jadi langsung jadi hati istrinya kene. Kunaon laki bet non buat ngadeketan terus karena penasaran jawabanana. Eta. Karena penasaran jawabanana. Lamun ente yang dijawab misalkan teh abi mah alim bogoan otomatis kan mau ngadeketan deui. Gitu. Itu gampang sih. Gampang lamun ente ngajawabna nya hayu bogoan tah pasti kan eta mah bonus maksudnya geus bogok tah jadi emang jujur mah kudu jujur anjing wah bogoan teh anjing urang mah di bos teh sakur ngahargaan anjing sedihna demi Allah parah anjing baju mun awewe udah deketan ya mun boga ka bogoh jujur boga ka bogoh ulah juga nu kamari anjing goblok paling dideketan tanyakeun boga ka bogoh teu cenah sok we cenah jalan cari tahu sorangan anjing bener kunaon ieu orang kan pernah PDKT-an di Instagram di Instagram teh kan dina biona teh kan eueuh ngaran lalaki lakina eueuh ngaran lalaki dina story teh naon sih anu baru di Instagram teh rektama sorotan wah yang dicekan terus foto lakinya dina posan dina foto Instagram dina post otomatis dong sekolah teh pamitan pasti jomblo gitu wah yang ditanya bisa minta mah teu langsung nanya geus boga ka Bogor daerah minta mah basa-basi we misalkan teh lagi sibuk maksudnya lagi sibuk naon gitu sekali lah orang ngomong maksudnya maksud ngomong teh emang benar tadi cinta dia maksudnya ada deketan boga-boga kabogo apa ngesayang mah deketan gitu kan jujur ngomongnya acan cak awe ternyata si anjing men juga nama lalaki men muka HP awewena dina Instagram terus si laki awena teh voice note na Instagram suara laki we urang mun kabogohna ganggu tuh kan jadi salah aing kan ya aing disangkana anjing ngarusak hubungan urang mah teu si laki teh tetep mikir heula ieu saha nu salahna bener mun sampeyan salah awe berarti carekan awe ulah kan ulah curiga urang putuskeun anjing sareng geus dianggap maneh jadi hati anjing komo urang geus ngomong resep ka manehna tah nah saprak urang ngecatan jeung manehna nanyakeun sebuah kabogoh ditanyangan sorangan urang teh geus berharap da apal nyangkana manehna jomblo pas urang ngungkapkeun perasaan urang manehna ngomong sebuah kabogoh tah geus pas ngomong boga kabogoh posting we foto jeung kabogohna goblok pan aya kerjatan jeung aing teu posting foto jeung kabogohna kan teu minaon aing pas ngungkapkeun perasaan saya perasaan ka maneh karak ngomong boga kabogoh goblok kan atau bisa jadi si eta hubungan nanti kalain masalah gitu jadi dirinya teh jadi pelampiasan tidak baik deh kalau tadi mana di pelampiasan anjing bener laki mah loba sebenarnya laki buaya teh eueuh enak buaya betina loba nama lain eueuh sih kan persenan lah 30% laki buaya mah lobana buaya betina ada mah susahnya lah hese deh coba malah hese lah laki dengan kebogoh terima laki yang move on ke hese mau langsung butuh waktu ya emang kan move on gampang bedanya
Atau cekap cek ya? Tos stopnya. Tos misalnya iya ngomong naon tuh anjing kayak gitu lah. Oke sakit nya anu bisa orang sampaikan kita mah nyantai we nya ruang liung ngomongkeun naon we Naon we ieu mah. sok naon we sok we cuk urang Namun misalkan aya nu teu setuju nya bae. kali mah Ieu mah menurut asumsi urang we. pamikiran dia mah beda-beda benar teh. Urang mah dijawab dengan cara lawakan, dengan cara heureuy. Jadi ulah tersinggung gitu. Ya, Tapi hampura mun nyinggung-nyinggung sedikit. nyinggung jadi enggak bisa beun, nyinggung lagi ke Orang nyinggung wae anjing. Wae. Urang nu kasinggung. Aku baik sebaiknya. Sok. baik paling di dekengan. Ulah lur imah dakeun main unggeus-unggeusnya. Ayo geus-geus Ya jam belajar lah. pembelajaran iya. Jadi heeh. gaduh kata-kata buat penonton. Dika salah motivator. Dari mana? Geus beak euy kata-katana. Nah, jadi kayak dari lah. Dari mana Gede, orang cara sang ieu tadi can minum. Aduh, kopi eueuh. Jangan ngundang AdSense jeung Terus subscribe anjing ieu teh AdSense ieu aing teh butuh modal geus teh. Udah modal aing teh. Apa teh teh? Aduh, anjing kosong. Udah gaji bawah anjing. Mau borok kretek. Jadinya intinya mah anu pernah dialaman jadikan pembelajaran, jadikan pembelajaran menuju kedewasaan. Bener. Jadi sakit wae anu singkuring biasa disampaikan. Jangan lupa untuk subscribe, share, comment, and like dan tombol lonceng aktifkan tumokeun. Oke. Yuk kita sama-sama. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.